Aya naon ieu bumi teh karasa inggung kieu. Jeung di kajauhan siga aya cahaya nyamperkeun ngadeukeutan ka dieu. Kadenge aya suara anu kuram kerem. Beuki lila, beuki jelas eta suara teh. Moal kitu eta teh sinaga bumi. Bener wae eta cirim teh cirim naga. Ajian Rungkah Geni. Kang Sakti. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang Sakti. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kauhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Abdi tos hasil ngawasa eta rasa panas. Awak abdi karaos langkung harampang. Sareng karaos asa langkung bedas guru. Terasa lajeng negeda kumaha guru. Bener Nurbala. Cek pangrasa Andika geus hasil ngahijikeun rasa panas jeung tiis. Ieu hiji modal keur Andika pikeun nyobaan ngungkulan kekuatan gaib naga bumi pikeun ngalambaran ajian balung wesi dina tahap anu pamungkas. Leres guru, leres. Pangemot abdi geus sapertos kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa ngungkulan kekuatan eta tenaga gaib teh guru. Nya Nurbala. Mudah-mudahan seperti kitu. Lantaran dewek hayang boga murid anu bisa ngawasa eta kekuatan. Salila ieu can aya saurang oge murid dewek anu bisa ngawasa ajian balung wesi atawa ajian guruh bayu dina tahap anu sampurna. Salajengna kedah kumaha guru. Nah kinten-kintena abdi kenging neleuman ajian Rungkah Geni. Sok sanaos abdi teu tiasa ngawasa ajian guruh bayu. Sebenarnya mah bahaya Nurbala. Sabab sekali deui dewek ngingetan yen ajian Rungkah Geni ngan bisa diwatak ku saurang jawara anu geus bisa neleman ajian balung wesi jeung ajian guruh bayu dina tahap anu sampurna. Oh kitu nya guru. Nya Nurbala. Kieu we Nurbala. Andika bisa nyobaan ngawatak ajian Rungkah Geni. Lamun Andika geus hasil ngawasa ajian balung wesi
dina tahap anu katilu. Tapi lamun Andika teu bisa ngawasa eta ajian dina tahap anu katilu, Andika tong ngaharep bisa neuleuman ajian rungkah geni. Mohon, mangga Guru. Abdi moal baha kana segala rupi wejangan Ki Guru. Abdi pada nyupian neleman ajian balungwesi dina tahap anu katilu. Mudah-mudahan jisim abdi tiasa ngawasa eta ajian. Teras kira kumaha ayeuna Guru? Ayeuna mah sok coba antara ajang tuh tangkal kai anu gede hareupeun urang ieu ku ajian balung wesi anu geus kacangking ku Andika. Mangga Guru. Ki Guru nita aing pikeun narajang eta tangkal kai. Aing rek cobaan ngagunakeun ajian balung wesi dina tahap anu kadua. Bari rek nyobaan ngalambaran eta ajian ku hawa panas anu geus kacangking ku aing. Harita tidur bala buru-buru masang kuda-kuda. Saterusna gerendeng macakeun jangjawukan pikeun ngawatek ajian balung wesi anu geus dilambaran ku hawa panas anu meunang nyerep tina panasna kawah Gunung Sangiang. Urat aing urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi. Urat aing urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, ajian balung wesi. Ya. Urat aing urat wesi, daging aing daging wesi, bumi aing bumi wesi, ilmu aing ilmu wesi, ajian balung wesi. Ya. Ya. Ajian balung wesi. Ya. Ya. Awak aing maniasa karasa hampang jeung boga tanaga anu kacida bedasna. Nepikeun ka tangkal kai anu kacida gedena ge bisa ingeung jeung daunna muruluk. Jeung aneh deui, hawa panas tepet bisa disalurkeun pikeun narajang eta tangkal kai. Daun-daunna muruluk rag-rag
mereka tinggal di lalempes sigan kepanasan. Aing geus bisa ngawasa ajian balmusi. Aing geus bisa ngawasa ajian balmusi. Sakedeung deui aing bakal ngagegerkeun alam kajawaraan. Hati Ki Durbala mani asa bunga jeung ngawang-ngawang. Sanggeus bisa ngayakinkeun kakuatan ajian balung wesi ku cara narajang tanggal kai gede teh. Waktu kai digempur ku ajian balung wesi, katingali eta tangkal teh mani ingeung jeung ngageber murageun daun-dauna anu katingali lalempes siga anu kakeunaan hawa panas. Ningali kitu atuh guruna Ki Durbala nyaeta Ki Durgapati ngarasa bungah jeung sugema. Berang peuting Ki Durbala huthet ngasakeun elmuna. Dina hiji peuting waktu keur bulan purnama Ki Durbala katingali keur sila mendeko pahareup-hareup jeung guruna Ki Durgapati. Katingali maranehna siga anu keur nyawalakeun hiji perkara anu kacida pentingna. Pok Ki Durgapati nyarita. Durbala, ayeuna geus cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Pikeun Andika bisa ngawasa atawa henteuna ajian balung wesi dina tahap anu katilu. Saestuna ditangtukeun dina peuting ieu. Kumaha Andika geus siap jang? Parantos guru, parantos. Abdi parantos siap lahir batin kanggo nulungan ajian balung wesi dina tahap anu katilu. Syukur Durbala, ari Andika geus siap mah. Syukur Durbala, ari Andika geus siap mah. Dina waktu ayeuna hiji wanci anu mustari pikeun kalangsungan hirup Andika ka hareupna. Dina peuting ieu waktuna Andika kudu bisa meruhkeun tanaga gaib naga bumi pikeun ngalambaran ajian balung wesi dina tahap anu sampurna. Tapi kulantaran tanaga jero Andika can cukup keur ngondang rohakana kekuatan gaib naga bumi. Kaula rek namahan heula tanaga jero Andika. Sok ayeuna mah buka baju Andika Durbala. Dewek rek nyalurkeun tanaga jero ngaliwatan tonggong Andika. Mangga guru, abdi parantos siap nampi tanagi jero Ki Guru. Harita Ki Durgapati napalkeun kadua dampal leungeunna kana tonggong Ki Durbala. Katingali awak duanana ngageter hebat. Haseup ipis
keluar tina dampal leungeunna Ki Durgapati. Kesang tiis keluar tina awak duanana. Sanggeus dirasa cukup, Ki Durgapati ngalepaskeun leungeunna. Lumayan, capek oke kening guru. Waktu Ki Guru ngalungsurkeun tanah Ki Guru ke awak abdi teh. Tapi ieu badan abdi karaos meni harampang kieu. Tanah Ki abdi asa langkung namihan bedas ieu teh. Nya Durbala, dewek ge ngalaman capek anu sarua. Tah ayeuna mah tanaga jero Andika geus nambahan sabaraha kali lipat. Mudah-mudahan aya gunana pikeun meruhkeun kekuatan gaib naga bumi. Mohon tangtos guru, tanah Ki anu dilungsurkeun ku Ki Guru tangtosna bakal manfaat kanggo jisim abdi ngalawan kekuatan tenaga gaib naga bumi. Iraha abdi kedah ngundang eta kekuatan gaib teh guru. Ayeuna Durbala, ayeuna pisan dina waktu bulan keur mejehna moncorong. Dina waktu tengah peting ayeuna. Tuh, dina batu nemprak pergi urang istirahat. Andika kudu mujas medi di dinya. Beti lembet guru, sanes guru maka pungkur di lawang iguha. Beda Durbala, beda waktu bareto jeung ayeuna. Jeung deui ilapat anu katarima ku dewek. Andika kudu mujas medi di jero ieu guha. Sok laksanakeun, mudah-mudahan eta naga gaib teh daek datang peting ieu. Mangga Ki Guru, abdi bade saenggalna mujas medi ayeuna keneh. Nya Durbala, sok gera laksanakeun. Buru-buru harita Ki Durbala diuk sila dina batu nemprak. Jerewan eta guha. Reup manehna meuremkeun panonna, bari bibirna kunyam-kunyem mapatkeun ajian balung wesi. Batina ngalayang mapakan mega pikeun ngundang kekuatan gaib naga bumi. Naga bumi, datang naga bumi, naga bumi, naga bumi, datang naga bumi.
Datang naga bumi. Naga bumi. Datang naga bumi. Datang naga bumi. Ieu kaula keur nungguan andika naga bumi. Datang naga bumi. Datang. Ieu kaula Durbala nunggu kedatangan andika naga bumi. Naga bumi. Naga bumi. Datang naga bumi. Naga bumi. Datang naga bumi. Datang naga bumi. Ieu kaula keur nungguan andika naga bumi. Datang naga bumi. Datang. Ieu kaula Durbala nunggu kedatangan andika naga bumi. Naga bumi. Naga bumi. Datang naga bumi. Aya naon ieu bumi teh karasa inggung kieu. Jeung di kajauhan siga aya cahaya nyamperkeun ngadeukeutan ka dieu. Kadenge aya suara anu kuram kerem. Beuki lila. Beuki jelas eta suara teh. Moal kitu eta teh si naga bumi. Bener wae eta jirim teh jirim naga. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.